Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorabacep anu satiasa tuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng hianat ngadu kaberat bagian ka-10. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Setelah can dipedar ieu dongengna Mang Cecep Gorabacep ngahaturkeun nuhun ka pamirsa anu tos satia manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorabacep kanu sanesna. Teras ka pamirsa anu meh sumping ka ieu channel tong hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa dibagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorabacep ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Atuh da beda deui bieu mah ibuna saha nu teu bisa bergerak barang buka panto barang kolongkong congo peso jeung tungtung pestol nya ge eta pestol teh lain pestol nyaan sakadar pepestolan anu dijieun tina karet tapi kulantaran ku kasih teh najan apa dek ngagunakeun gebrag pamonjet teh tungtung nama jadi gebrag ngahod-hod kalawan ari hate mah memang untuk wani ngalawanan kadua jalma jahat ceuk rasa mah pantaran kitu tong boroning ka kadua jalma cacak aya 5 anana oge moal dikecapan ngandak dumadaak dikersakeunana teh waktu harita aya hate gede nafsu bebengok suku ngadegdeg ngajak lumpat antuk nama teu bisa kumaha diringkus ge cicing we teu bisa daya sakitu deui keta najan urang kitu ari nyata cengeng percaya ka pangeran mah teu burung salamet pokona pikeun jalma asal alus talaja ka batur kalawan hirup ulah dek linyok bohong ngabobodo ka sasama bisa apa nama ari tos ngebustam teh meuni teu euleum-euleum sareng bisa ari ka batur mah ulah linyok ulah bohong ari anjeunna sok ngarahul ibu camat pensiun nyempad kana kasauran carogena bari mesem sok linyok bohong naon kitu ari apa cing iraha apa sok ngarahul geuning basa kamari ieu nyaurkeun bade nguyang bako karanca bango buktosna ngahekok dinu donto bari diolo-olo wah nyao sok los-los kanu kitu patut bari nage pamali ulah sok musik-musik ulah mandi ngobah-ngobah macan turu ari sagala rupa teh anu geus mah geus wae tong dikorehan wae piomongeun teh teu beda ti seuneu dina habu batan di pareuman mah anggur diurugan huut badag meletek deui hantem dikoreh-koreh alah ibu masuk anggar ari tos nyebit-nyebit nu kitu teh kawasana sepuh wae bawaan angguran dahareun teh inah urang hayang dahar ceuk Muhtar bari jung nangtung tuluy asup ka kamarna nyimpen sapatu anu teu lila kaluar deui nyamperkeun kana meja makan anu geus disayagikeun dahareun ku lanjangna. Apa ibu tos taruang geus ibu mah tadi beurang keneh bongana ditunggu-tunggu eueuh wae kaburu ibu lapar manten ular ibu camat bari ngojengkang nutupkeun hordeng jendela anu belah wetan can ditutupkeun teu sakumaha lila Muhtar daharna geus rengse kalawan urutna geus dientepan deui ku lanjangna. Alhamdulillahirabbil alamin ceuk Muhtar ngucapkeunana kitu teh dumeh tas teurab geus kitu gek diuk deui dina kursi. Ari Muhtar poe bieu teh digawe atawa henteu? Sur ibu camat pensiun ngawitan desa sauran naros ka Muhtar.
didamel Bu. Ari kitu kumaha? Kajeun ari digawe onaman ngan eta wae biasana balik ti kantor teh sok pukul 1 atawa telatna sok pukul 1:30 ari ieu nepi ka peuting. Na terus ka mana atuh? Oh, eta Bu. Kawitna mah ngalembur dugi ka tabuh 6:30 margi sibuk ku padamelan ngalereskeun sensus. Ari tos dugi kana waktosna mulih tos kaluar bade wangsul lajeng digantraan deui ku Bapak Camat anu maksudna nyuhunkeun dijajabkeun ka bumina jalaran motor anjeunna raksak. Tos dugi teh ka bumina keukeuh kedah ngaleueut heula katambih-tambih diajak ngobrol dugi ka tabuh 6:30. Ari disangka ku apa mah cengeng ka ditu ka mana Pak? Halis Muhtar ngariut siga nu kaget ngadenge cariosan Bapak Camat pensiun. Nya ka ditu ka kataeun kan nani. Wah, apa mah? Cuk Muhtar bari ngejat tuluy asup ka kamarna. Nu gendeng kulantaran waktu geus peuting nakara meh pukul 11:30. Bapak Camat pensiun maninya kakak gumujeng bari anjeunna ge lebet ka kamar anu maksadna sami-sami bade kulem. Samalah bojona mah tos pangpayuna kulem nya kitu deui pikeun lanjangna sanggeus meresan wadah urut daharna Muhtar ge geus ngarengkol di kamarna. Isukna kira pukul 7:30 isuk-isuk kebenaran poe Minggu Muhtar teu ngantor gawe di imah sakadar luntang lantung di buruan bari metikan daun kekembangan anu gararing. Nya kitu deui pikeun Bapak Camat pensiun waktu harita mah teu angkat-angkatan aya we di bumi ngan bojona anu teu aya teh nuju angkat ka palasar sareng lanjangna anu katelah tina. Mo sur Bapak Camat pensiun ngagantraan Muhtar anu keur metikan daun kembang aros nu gararing dipurag-purageun. Tos ngagantraan gek calik dina kursi di payunan bumina meuni bangun anu tumaninah nakar. Bade naon Pak? Muhtar nyamperkeun. Oh, eta ka dieu heula diuk sagedeung. Ke atuh Pak, bade wawasu heula ieu kalotor. Bolar Muhtar bari ngaleos ka tukang maksudna deukeuk kumbah leungeun lumeh kalotor ku taneuh. Anu tekung silila Muhtar norojol ti jero gek diuk dina kursi paragi niis pahareup-hareup sareng Bapak Camat pensiun ku siwel Muhtar ngodok saputangan tina pesak calanana geus kitu leungeunna nu baseuh teh dielapan. Ieu mu sanyana poe ieu apa teh aya perlu penting karanca bango nyata deuk nguruskeun soal jual beli sawah di Tarogong teh lantaran sawah nu diranca ekek teh geus jadi samalah duitna ge geus diserenkeun ka Kai Kalsum pikeun ngaduitan eta sawah teh. Tah ku kituna kulantaran ibuna mah sok salah sangka wae ari apa karanca bango teh disangkana apa boga deui nu anyar. Bisi ibuna nanyakeun mah bejakeun nguruskeun besluit anu emoh teh pan besluit nu anyar teh acan beres lain. Tah can Pak, ular Muhtar bari tungkul siga nu bingung. Syukur atuh ari encan beres mah. Malah maksud apa ge di mana balik ti ranca bango deuk nyimpang ka bumina Bapak Camat. Nyaeta supaya besluit anu emoh buru-buru bisa rengse. Ku kituna omat ka ibuna mah ulah dibejakeun apa ka ranca bango. Komo dibejakeun ka Kai Kalsum mah. Ayo engke ibuna nyusul ka ditu jadi omong. Atuh saya nama wawartos wae Pak ka Ibu supados teu janten bendu ke kumaha hanas ku abdi diwartoskeun kitu apa nuju ngalereskeun besluit ka Bapak Camat nu enggal ari pek ibuna nyusul naroskeun ka ditu. Ih ari Muhtar moal ibuna mah moal daekeun ka bumina Pak Camat nu enggal kulantaran ambekeun ka bojona basa kamari ieu kungsi pacental-cental caritaan tina perkara jual beli suwang tetulus. Ari sanyana mah ieu mu beh diukna sad kursi anu keur didiukan ku Muhtar teh diisedkeun ka hareup ngadeuketan ka Bapak Camat pensiun. Geus kitu punduk Muhtar diteueulkeun ka handap nepi ka sirahna melenguk tungkul.
Tidinya Bapak Camat sasauran ngaharewas ka Muhtar menit teu sirikna ditompokeun pisan kana liang ceulina. Keur ngaharewas kitu ujug-ujug celeukeuk wae Muhtar seurik meuni nyekekek nya kitu deui Bapak Camat gumujeng bari nepakana tak-tak Muhtar. Duka naon anu diharewaskeun ku Bapak Camat pensiun ka Muhtar teh tong boroning anu sejen dalaki pangarangge ngarasa heran panon olohok mata simeuteun nyerangkeun eta dua jalma keur pating harewas bari sareri. Iwal ku diri Muhtar sorangan anu kadenge teh kitu ge duka naon eta rahasia anu kacangking ku manehna ti Bapak Camat pensiun teh. Sok sanajan barina kitu pikeun Muhtar sanggeus narima harewas bojong muncek basa kamari ieu mah batina sajeroning ngalewas ka tukang teh boga rasa bingung jeung sieun aya balukarna atawa ekolna anu baris dicaritakeun ka Ibu Camat pensiun teh sok sieun kabendon anu ceuk pikirna kana tangtu manehna kabawa teu bener ulah-ulah manehna bisa ditundung tidinya. Gek Muhtar diuk dina bangku panjang tukangan bumina Bapak Camat pensiun tonggong nyarande kana pagara leungeun sabelah keur nyekel buku pelajaran Bon A keur diapalkeun kulantaran poe Salasa deuk ujian. Ti ditu mah ku ayana Muhtar ngapalkeun di tukang teh sangkan tiis jeung jongjon teu loba dedengean naon-naon. Tapi nu puguh mah asa leuwih gamreung pikiran mana ngadenge hayam kokotak dina sayang tas ngenog mana manuk japati pating gelebar haliberan kaditu kadieu anu tungtung mah Muhtar pindah deui diukna ka hareup urut tadi ngawangkong sareng Bapak Camat pensiun. Kakara didinya mah ngarasa tenang teu cara di tukang teuing ngan sakadar anu kadenge teh pating gurudugna sora mobil maju kitu ge teu pati tarik da puguh rada anggang ka jalan teh teu pati nampe teuing. Keur jongjon ngapalkeun batin Muhtar meuni ngarenjag dumeh tak-takna aya nu nepak ti tukang barang diliuk. Sumana horeng anu nepak teh Bapak Camat pensiun anu disangka ku Muhtar mah geus indit deui nyaritakeun deuk karanca bango teh. Tapi buktina mah kakara deuk jung da eta meureun Bapak Camat pensiun dangdos heula ku anggoan anu bersih. Ditinggalina teh meuni necis anggoanana sarua bodas kopeah meuni nyiripit. Panyanten teh tos angkat enggal atuh Pak pilih kabujang Ibu Sumping ceuk Muhtar bari beungeut rada bareureum ngarasa reuas dumeh ditepak tak-tak tukangeun. Nya eudeuh ieu ge mu kadenya eta mah kitu we lamun ditaroskeun ku ibuna mah jeung perkara kareta mesin teh nyaho diganti wae ku nu weuteuh asal pada-pada ngarati Rusiah ieu teh iwal ti Muhtar sorangan anu nyaho. Moal atuh Pak piraku abdi ge bade ngarusiahkeun deui kanu sanes. Bapak Camat pensiun gumujang bari lungsur kaburuan ngadangu kaseueuran kitu ti Muhtar teh anu salajengna Bapak Camat pensiun angkatna meuni ngagedig tos dugi ka jalan kaleresan aya sado ngalangkung atuh enggal wae anjeunna tumpak sado. Katingali ku Muhtar yen Bapak Camat pensiun tos tunggang sado kalawan pananganana gugupay nya kitu deui Muhtar gugupay bari nyerengeh seuri. Sanggeus Bapak Camat pensiun tebih kalawan geus teu katingali ku Muhtar dak deui manehna ngapalkeun. Tapi kitu ge batan pelajaran anu keur diapalkeun napal kana uteuk mah malah jadi kalang kabut sama sakali pelajaran teu asup kulantaran timbul tanda tanya dina pikiran anu tayalian. Soal mikiran Bapak Camat pensiun tersangka boga tujuan teleres nepi ka dina batin Muhtar timbul ceritaan kieu. Be edas aya ku tersangka eta apa sakitu tos sepuhna masih aya keneh hawa nafsu ka istri abong kena kasurung ku hawa dunya sigana teh asa anom keneh. Aya aing dek dipangmelikeun kareta weuteuh kudu bisa nutupan Rusiahna jadi kaya kieu mah aing teh sarua wae ngilungan jalma teu bener. Leheung lamun teu kabintur ku ibu kumaha lamun seuk kanyahoan atawa aya nu nganyahoankeun geus moal henteu aing dipentung ti ditu ti dieu. Be kudu kumaha akalna lamun seuk ibu terangeun yen apa gaduh peta kitu geus kana tangtu kai kalsum ge moal teu kabawa kadangkala serangna moal menang digarap ku manehna
Kitu gerantos hate Muhtar dina sawatara saparapat jamah teu puguh pipikiran nepi ka ngapalkeunana ge. Teu dituluykeun anggur buku dilingkupkeun ditenggel-tenggelkeun kana pingpingna. Keur kitu batin Muhtar asa nambahan tagibur malah make jeung ngalenyap sagala. Dumeh ngareret ka jalan aya hiji gadis nyolendangkeun tas kulit hideung asup ka pakarangan. Anu katingali ti kajauhan keneh ge eta gadis teh geus ngagelenyu imut samalah make jeung leungeunna sabelah diacungkeun ka luhur. Sanggeus deukeut kira-kira 10 meter deui ka Kang Muhtar sidik kana rupa eta gadis anu nyamperkeun teh si mana horeng Nyimas Nani datang. Wilujeng enjing Kangmu. Wilujeng enjing nan manggaling ge. Jawab Muhtar bari jung nangtung. Mangga Kangmu. Dupi ibu serang apa? Arangkat ka mana manis harapi? Tanya Nyimas Nani. Bari unggah kana teras anu satuluyna asup nuturkeun Muhtar ka jero gek dariuk di patengahan paduduaan. Puguh we lamun seug ninggangkeun di barudak ngora ku zaman ayeuna mah jadi kasempetan asik ngobrol duaan kabeneran di eta imah teu aya sasaha deui. Tapi keur jewa Muhtar mah nya ge kasebut budak jajaka atawa ceuk sompralna keur meujeuhna sagala beger. Ku ayana kadatangan ku hiji gadis anu sakitu geulisna teh manan atoh mah anggur ngarasa hariwang hulu angan mani ratug beungeut mani bareureum siga nu kasima. Dupi ibu serang apa arangkat kamarana Kangmu? Nyimas Nani nanya deui bari ngareret kalawang kamar Muhtar anu kabeneran pantona teu ditutupkeun. Atuh sajeroning nanya kitu teh mungguh panon Nyimas Nani mencerong kana foto Muhtar anu ngagantung dina bilik di kamarna. Ibu mah nuju ka eta ka pasar apa mah nuju ka eta lah ka naon eta teh anu kasohor bakona teh. Oh ka eta rupina Karanca Bango panginten. Tah sumuhun Karanca Bango meniku hilapisan ke antos heulanan calik-calik sing raos urang ngadamel heula cai. Omong Muhtar bari jung nangtung tapi kitu ge teu kungsi ngojengkang ngalengkah kulantaran leungeunna kaburu dicekal ku Nyimas Nani. Sawios Kangmu tong ngarepotkeun serang asa piraku pamegat nganggo mairan cai ka istri sagala. Atuh ku ayana kitu teh gek Muhtar diuk deui hate asa beuki ratug leungeun karasa tiis dirampak ku leungeun nu geulis sakitu lemesna. Ramo mani marencos ngadaweun eurih kuku paranjang make kitek warna kayas. Ku kitu teh mah pantes Muhtar deuk boga rasa kitu teh kulantaran bener-bener manehna teh masih bujang keneh. Lain samodel bujang ayeuna kalolobaanana mah bujang tarangna wungkul herang lecir balas di minyak kemiri. Kangmu moal angkat-angkatan ka mamana dinten ieu? Moalnan puguh akang teh gaduh hafalkeuneun tata buku mangkaning dinten Salasa bade ujian. Ari kitu aya naonan? Tanya Muhtar bari ngareret kana beungeut Nyimas Nani anu harita manehna ge keur mencrong kana beungeut Muhtar siga nu teu ngiceup-ngiceup. Upami teu aya pamengan mah tadina bade diajak ameng ka Pun Bibi di Cipanas aya kapeleuyogian ular Nyimas Nani bari tetep mencrong kana beungeut Muhtar. Kumaha atuhnya mangkaning gaduh apalkeuneun saena mah tong dinten ieu atuhnan engke wae sabada akang rengse ujian kinten-kinten dinten Kamis atanapi dinten Jumaah. Aya caritaan kitu ti Muhtar teh pikeun Nyimas Nani teu daek cumarita deui anggur melenguk tungkul siga nu ngarasahan deueul yen boga rencana teu disangka baris gagal. Anu saenyana pikeun Nyimas Nani datang ka Muhtar teh maksudna mah bener-bener deuk ngajakan ulin ka Cipanas dumeh waktu keur pere. Tapi buktina Muhtar nyebutkeun teu bisa nyumponan kulantaran keur boga apalkeuneun. Menang 10 menit di antara dua japati sajodo dina waktu harita jempling saurang ge teu aya nu lemek teu nyarek anggur pada-pada ngabaretem biwir rapet teu beda nu dikunci sakadar panon pating kariceup.
Pikeun Muhtar dina soal lahir mah memang nya teu nyarita naon-naon, tapi mungguh dina batinna mun seug kadal mah moal teu neroweco. Muhtar sababaraha menit ngahulang bari mikiran maneh, kalawan dina batinna tanya jawab ku ayana Nyimas Nani ngajakan ulin ka Cipanas teh. Ceuk pikirna, gugu entong kitu pamentana Nyimas Nani. Ari aing daek sok sieun papanggih jeung nu wawuh atawa sieun Nyimas Nani teh geus boga tunangan. Ke kumaha lamun aing keur lempang paduduaan jeung manehna kaperogo ku tunanganana, geus kana tangtu itu teh nafsuna ka aing. Jabati kitu aing wiwirang aya kasebutna ngarebut tunangan batur. Ari teu digugu siga pisan aing teh eueuh tulungna, eueuh amalna. Duh, kumaha atuh bararingung teuing. Kaduhung tadi samemeh apa angkat aing teu miheulaan indit. Tapi keun wae deh. Dek lahaula wae kari kumaha engke. Dek aya nu nyangka tunangan. Aing keun wae papanggih jeung tunanganna di jalan pasampangan. Aing dek balakan nerangkeun kitu ceuk gerentas hate Muhtar. Anu satuluyna Muhtar boga niat dek ngantara kana maksudna Nyimas Nani. Nahan nya atuh upami kekeh sareng kekeh kalayan kaperyogianana penting pisan. Insyaallah disarengan ku Kang Emuh. Mung di mana engke papendak sareng eta sareng eta sareng saha Kangmu nganggo nyebatkeun upami pendak sareng eta sagala. Da abdi mah teu gaduh musuh. Ih, sanes sareng musuh nan mung sareng eta lah. Piraku hiji guru teu terang kana ilmu jiwa. Kalayan piraku teu uninga pan antawi sagala rupihal teh aya babandinganana, ada bunga, ada kumbang, ada single, ada double. Oh eta Kangmu, kanggo abdi termasuk jiwa wanita. Toh abdi teh dinten tege jiwa pendidik, dapat meraba akan hati orang. Moal mungkin kanggo abdi kersa ngajak ka Kang Muhtar. Lamun abdi nyata double, anu hartosna upami dijelaskeun mah tos gaduh pieun. Sing percanten Kangmu keur ka jiwa abdi, nya ge abdi teh jiwa wanita, ari wanita teh lemah. Namung keur abdi mah moal lemah samodel kembang ros nu itu, babari diangsean, babari ligar. Sarengna deui kanggo jiwa abdi moal kengeng diangsean atanapi dipetik begitu saja. Ari sanes petikeun mah abdi tanggung jawab Kangmu upami aya nu baris ngaganggu kana salira Kangmu. Sinarang abdi demi Tuhan upami kertas teh mah masih keneh putih. Kangmu, ceuk Nyimas Nani anu akhirna ditungtungan nyebut ngaran Muhtar bari leungeunna nyakal kana leungeun Muhtar dibarengan ku sinara panon nyorot kana panon Muhtar. Anu akhirna panah birahi antara Nyimas Nani nancep kana batin Muhtar, nya kitu deui pikeun Muhtar ka Nyimas Nani. Kumaha Kangmu kersa nyerengan abdi teh? Nyimas Nani nanya deui ka Muhtar. Aya pananya kitu ti Nyimas Nani pikeun Muhtar. Sirahna unggek mun kitu teh mah netelakeun bersedia marengan kana maksudna Nyimas Nani. Anu satuluyna Muhtar asup ka kamar maksudna deuk disalin pakaian. Sajeroning Muhtar keur disalin aya kana 10 menitna batin Nyimas Nani ngarasa bungah taya papadana. Dumeh pamentana teu burung dilaksanakeun. Anu sanyana mun hade dijelaskeun ti ayeuna mah ku ayana Nyimas Nani ngajakan Muhtar kalawan alesanana deuk aya perlu ka bibina teh sakadar alesan wungkul. Anu puguh mah deuk ngadon ulin ka Cipanas Tarogong. Jabaning ti kitu pikeun batin Nyimas Nani 100% boga cita-cita hayang laksana ka Muhtar. Tapi ku anyaran mah pikeun Muhtar sama sakali teu boga tujuan terhadap ka manehna, nya ge Nyimas Nani teh masih keneh gadis, keur geulis teh katambah-tambah aya dina tangtungan jalma ahli pendidik anu hartina jadi guru. Tekung silila Muhtar geus sagedang dan make pakaian manis sieup naker celana warna coklat, kameja warna gading, sapatu hideung mani ngagenclang, bubuhan warahan jelema jenang. Katambah-tambah kasebut jelema kantoran teu boleh bararesih. Sanggeus Muhtar kaluar ti kamarna teu buru-buru indit ngan gek wae diuk deui urut tadi pahareup-hareup.
jeung Nyimas Nani anu maksud mah pangna Muhtar diuk deui teh nungguan heula ibu camat pensiun teu acan mulih ti pasarna. Nan wayahna antos heula sakedapnya margi ibu teu acan mulih nuju ka pasar heula sareng si bibi rupina sakedap deui ge sumping. Kakarage Muhtar nyarita kitu ibu camat jeung lanjangna rentang-rentang sumping atuh jung wae Muhtar nangtung tuluy ngojengkang ngukakeun panto anu nutup katebaku angin. Tuh geuning tos sumpingnan ibu. Muhtar bari nunjuk kaluar tina jandela. Muhunnya ngeler Nyimas Nani bari nangtung. Menilami bu angkat ka pasar teh milarian naon heula tanya Muhtar. Lainnya ngan naon-naonmu pangna ibu lila teh nyata ider-ideran mapayan tukang beas sugan aya nu murah hargana anggur beki lila beki marahal geuning aya euis tos lami euis suli ibu camat pensiun anu satuluyna narwas ka Nyimas Nani. Parantos bu kumaha damang ulah Nyimas Nani bari ngajak sasalaman. Aya berkah euis bangkid ieu mah. Geus kitu gek ibu camat calik mayunan Nyimas Nani ku si welengodok salempai tina lebat raksukanana dianggo nyusutan cikaringat dina taarna. Ari apa angkat ka manamu? Bade ka bapa camat nu enggal bu. Nyata bade ngalereskeun besruit nu abdi teh. Tos bade satahun ayeuna teu acan beres keneh wae. Bohong, bawa alasan kitu teh. Moal karanca bangun deui mah sur ibu camat pensiun sasauranana kitu teh bari mesem. Muhun leres bu. Ular Muhtar bari ngojengkang ka kamar deui api-api barang cokot kulantaran ngadenge cariosan kitu ti ibu camat pensiun teh hayang seuri aya sieun aya abong kena ninggangkeun di jalma nu can pernah linyok bohong. Bu Muhtar bari norojol ti kamar. Abdi bade jajab heula Nani bade ka Cipanas saurna teh aya kaperyogian. Bade ka Cipanas euis teh. Muhun bu sakedap mung punten wae abdi ngarepotkeun Kakang Muhtar. Ceuk Nyimas Nani nyaritana bari imut meuni ngagelenyu pipi kenca katuhu kempot bibir manis semu kareueut beureum mani eceui tapi beureum ge lain beureum kupulas bibir keur Nyimas Nani mah. Beureum bawa ngajadi geus kitu bakatna. Mangga wae bade arameng mah teu aya pamenganana. Ngan keur ibu mah bade pesen eta we lah pais piritan nilemna ti tarogong kitu ge upami kalarasan aya. Insyaallah bu menawi kalarasan aya nu ngadamel. Bu bade permios wae atuh pilih kabujeng siang teuing. Ceuk Nyimas Nani bari jung nangtung top kana tas tuluy disalendangkeun kana tak-takna. Mangga euis ular ibu camat pensiun anu satuluyna Nyimas Nani jeung Muhtar tarurun lempang meuni ngarendeng dedagan mani sapantara pada jarangkung. Sanggeus tepi ka jalan Muhtar nyetop oplet reg oplet teh eureun hareupeunana. Kang Muh mah nganggo kana oplet sagala rupi padahal atos wae mapah da caket ieu etang-etang support gerak jalan. Tos pameng ngalirenkeun opletnan ular Muhtar bari muka panto oplet kalacat arunggah geus kitu geleser oplet maju deui jalanna gancang nakara anu teu kungsi saparapat jam geus nepi ka jalan sisimpangan ka Cipanas Tarogong. Stopir ceuk Muhtar. Reg oplet eureun Muhtar jeung Nyimas Nani tarurun sanggeus mayar mah tuluy lalempang deui nuju ka Cipanas anu teu kungsi lila geus tepi ka eta patempatan anu kabeneran harita loba pisan jelema ti luar kota ngaradon pariknik samodel Muhtar jeung Nyimas Nani. Nan sanes bade kanu janten bibi teh nah geuning bet los-los ka dieu. Bibi deui Kang Muh sayak tos nama ngahajawe hoyong amengan ka daerah ieu etang-etang piknik mung aya waktos pere bilih bade sirama mangga wae ka ditu. Nani mah meuni ngarekan pisan kanu dugbreng.
gening tadi dina opet gagaro kana panangan meureun we tadi mah dicocok ku reungit ngan reungit gede aya ramoan tuh geningnya tos celetot deui nyocok cuk Muhtar ngarampa puhulungan dumeh diciwit ku nyimasna nih. Beuki lila kaayaan Muhtar asa beuki wani malah make daek heureuy sagala anu tadi mah bet baroraah teuing daek kitu cacak di deketan ku bangsa gadis-gadis ge sigana teh meuni mulingis siga nu sieun si horeng sieun sotenan ku ayaan munggaran da ari geus lila mah teu sieun teusing atoh wae nu aya di banyolan ku gadis teh komo ieu kudu geulis. Tuhnya basa kamari ieu mah aya wartosna Kang Muhtar teh sieunna keur cenah ku istri teh kengeng disebat lungguh timpu tara keur sabunyal banyol namung buktosna maniprok om hang naker cacakan neme di dintenan kenal sareng abdi si mana horeng jiwa pria mah malu sotenan malu-malu kucing lungguh tutut bodok keong sawah sakota ka ider kabeh anu tungtungna janten purunyus ari rarasan didinya namahnan kedah ngartos we pangna Kang Emuh sieun teu sami nawana teh nyimasna ni bari netep kana beungeut Muhtar dumeh manehna nyarita kitu bari dibarengan ku seuri sumuhun eta waktosna kabejeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.